masak bete dengan bumbu seadanya. Hai teman-teman, deh karena kegiatan aku sehari-hari. Jadi dinten ayeuna teh aku arek masak bete ieu teh teman-teman, tapi karena bumbuna cuman ayana saalit jadina masak bete make bumbu anu saayana wae kitu. Tong hilap ieu betena digoreng heula sampai meh dibumbuan teh nya teman-teman, pokona mah ieu ku aku teh digorengna rada garingan nu ayeuna mah. Tah jadi karena di kulkas teh cuman aya bawang sareng cabe doang, jadi nanti ngajadikeun halangan lamun arek masak bete teh nu aya we bumbuna. Teh iroh geuning masak bete wae cenah, lamun misalkeun aya nu nyaros kitu jadina di imah aku teh aya tukang bete nya teman-teman, terus murah 7.000 teh sakeresek gede we pokona mah. Kayak ku aku ditempokeun deui lamun misalkeun aku meser deui bete sakeresek gede we pokona mah. Tadi dia ku aku teh ieu dibumbuan heula nya teman-teman. Bumbuna cabe sareng bawang doang, terus tong hilap ieu make mecin, make uyah, tapi tadi teh ku aku digulaan heula saalit, terus ieu nganggo kecap teman-teman supaya lebih pedo we pokona mah. Dioseng ka ditu, dioseng ka dieu, tuh eta teh rada hideung kitu karena ngagorengna tadi teh rada katutungan ya, tarek digaringkeun malah kabablas jadi rada tutung. Simple kan teman-teman, cuman kos kitu doangnya bumbuna. Tadi dia teh betena tos asak teman-teman, ku aku teh langsung diangkat ieu teh kana ringkokna. Karena masak betena tos rengse berarti videona sakieu heula nya, pokona tong besen-besen ngalian video-video aku. Dadah.